Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Sampurasun. Tepang disarang simkuring Asep Asli Sunda Channel. Di dekat ayeuna simkuring bade medal carita puriding puringkak anu judulna Mindahkeun Kuburan di Ku Trahayu dicandak tina majalah Mangle edisi nomor 2700 genep ping 22 dogi 28 November 2018. Mangga urang kawitan. Puriding puringkak mindahkeun kuburan Ku Trahayu. Geus aya 3 peutingna sobari nitir di jung jurigan. Matak peuting kaopat mah manehna teu weuni mondok di imahna, tapi tuluy sare di imah mitohana. Ujang mah bet sambarangan atuh lai tatanya heula rek mindahkeun kuburan teh, ceuk mitohana nyalahkeun sobari. Sobari tungkul teu bisa nembalan. Rumasa kajurungku kasieun nu nataku boga imah ngarendeng jeung kuburan matak lah-lahan mumaha ka mama ajengan hayang mindahkeun kuburan nu aya di tukangan imahna ka kuburan umum. Pek wae rek mindahkeun kuburan mah da dina agama oge diwenangkeun. Ngantang tuna kudu aya alasan nu pasti, teu sagawayah jeung kitu wae mindahkeun. Danajan geus maot oge jalma mah tetep kudu dimuliakeun. Tong bororaah sambarangan mindahkeun kuburan. Apan karek ngalingkahan kuburan oge geus dipahing pisan. Kitu jawaban ti mama ajengan. Ari alasan sobari bebejaka ajengan mah rek ngalegaan imahna. Nu lelemahna bakal meulah eta kuburan. Padahal mah teuing irah rek digedeanana oge imahna teh. Nu puguh mah lantaran sok ngarasa sieun jeung keueung boga imah deukeut kuburan. Ngantang tuna teu wani pok kaajengan alasan nu sabenerna mah kuriak bakal diceramahan panjang lebar. Kuburan teh sigana kuburan wanoja. Dina tatangerna aksarana teu pati jelas. Ngan ngaharib-harib ngaran awewe. Sigana kolotan keneh kuburan eta tibatan imah nama. Ari samemehna memang tara kungsi aya kajadianana nanaon. Sanggeus 2 tahun nyicingan imah meunang meuli murah teh sigana matak murah teh kulantaran aya pamaehna nya kuburan. Sok sanajan can kungsi aya kajadian nanaon ngan sobari teu weleh ngarasa keueung. Tempo kaluar peuting-peuting sok tarawani nempo ka pelebah kuburan. Kuburanana sorangan persis pisan aya deukeut kamarna. Jandela kamarna can kungsi dibukakeun ari lain keur beberes mah pamajikanana. Aya eta oge kamar nu jauh jeung kuburan, tapi ditempatan ku budakna. Mutak sanggeus uras-urus jeung memeres sagala rupa keperluan, teu kungsi lila kuburan teh dipindahkeun ku mama ajengan jeung santri-santrina. Sobari mah teu wani ngelol, da pasina moal kuat ningali tulang-tulang nu bakal dipindahkeunana. Teu hese mindahkeun kuburan teh adi di lembur mah. Beda jeung di kota nu kudu aya susuratan jeung sarupatina. Singkat carita, kuburan anu aya di gigireun imah sobari teh geus pindah ka kuburan umum. Longsong ayeuna mah manehna teh. Tetengger jeung batu-batu kuburan sarua geus dipindahkeun. Ayeuna mah taneuh gigireun kamarna teh rata. Jandela oge nepi ka kawanci magrib angger wae muka. Peuting kahiji di gigireun geus eueuh kuburan teh estu bungah pikeun sobari mah.
Sok sanajan imah nyingpur tur di lingkung kebon teu keung teuing ayeuna mah. Ari tengah peuting keur meumeujeunna nikmatna ngubar impian, sobari hudang bari tuluy kapireng sada aya nu ceurik ngahinghing. Sorana mah sada ti kamar budakna. Ngan ku sobari dilelebahna jeung dibuah-buah ti palebah kuburan. Guragiru manehna ngahudangkeun pamajikanana. Nyi, eta sada nu ceurik sahanya? Pokna lalaunan bari ngaguyah-guyah pamajikanna. Nu diguyah-guyah ngarejat. Tuluy sarua ngadedengikeun datangna sora nu ceurik. Tapi da geus teu kadenge deui. Kala sora anjing wae nu raeng babaung ti kajauhan matak nambah ka keung keur sobari nu cikeneh ngadenge nu ceurik. Murid budak ngalindur, apan biasa si Neng masok ngalindur, ceuk pamajikanana bari tuluy ngagoledag deui. Sobari ge nyahoan budakna sok ngalindur. Nganda pikiranna montel jeung ngawawas kana kuburan nu anyar keneh dipindahkeun. Buah-buah teu ridoeun jeung teu sukaeun dipindahkeun. Sabeupeting nepi ka subuh, parat ngawawaas kasieun jeung jurig kuburan. Bisa sare teh geus rek asup janari. Isukna basa aya babaturanana nganjang, sobari nepikeun dedengian ngeunaan nu ceurik ti peuting. Atuh puguh kosobatna beuki disingsieunna ningali nu ngompol mah. Matak peuting kadua ti sabada kuburan dipindahkeun mah ti magrib keneh oge sobari geus ngahep-hep di jero imah. Akang mah sok mararodel, kuburan dipindahkeun ngarah teu keung. Ari kabuktianana sanggeus dipindahkeun asa beuki-beuki ngompodna ceuk pamajikanana. Nyai mah da teu ngadenge peuting nu ceurik, mun ngadenge mah pasti sarua sieuna siga akang, ceuk sobari rada nyorongot. Sare teh peuting naker, da sobari kalah ngabayangkeun nu lain-lain. Ngan karek oge reup pelenghir ka ambu bau bangke. Di luar imana kadenge sora nu lempang. Tekuk selila anjing babau menaran pisan deket imahna. Atuh puguh sobari ngarenjak jeung ngayak-yak. Ampir-ampiran ngihan maneh. Guragiru ngageuing pamajikanana. Ngan nu digeuingkeun kalaka ambek. Keur ngeunah-ngeunah sare hayo dihudangkeun. Bari naon nu dipikasieun ku sobari teu karasa ku pamajikanana. Parat deui sareda sobari janari deui wae. Da pikiranana inget wae kana kuburan nu cikeneh dipindahkeun. Boa-boa embungeun dipindahkeun, matak ngaririwaan oge. Gerentes sobari ngarasa kaduhung mindahkeun kuburan. Peuting katilu mah sobari sare di kamar budakna. Sarua jeung peuting-peuting samemehna. Sarena teh geus rek tengah peuting. Da pikiran sobari pinuh ku rupa-rupa kasieun jeung ngawawas jurig kuburan nu anyaran dipindahkeun. Dina pikiranana samemeh jurigna kaluar teh kuburanna ngebul. Tuluy jurig luak-liek geleuyeuh maju murum imahna. Najan loba pikiran nu lain-lain teu burung reup oge sobari sare. Ngan karek oge sakerjep ka sobari aya nu ceurik ngadatangan. Awewe nu papakean sing sarua bodas ceurik embung dipindahkeun imah ka sobari bari ngomong, "Ngieu mah ngimuh ngaing. Mun aneh ngoge ngilaing nu ngindah sia," ceuk eta awewe ka sobari. Sobari ukur calawak teu bisa ngomong nanaon. Ngilaing ngumawani ngaganggu nganenangan ngaing. Ku ngaing silaing rek dingingiwaan saumur ngihirup.
ngia sobari ngawasiah ungaing di nyakek cek eta awewe deui. Sobari ngihan maneh ngan barang warejat pareng ngimpi barang rek hudang awakna karasa berat baham asa dikunci kapanon-panon ese pisan rek digilerkeunana. Nun dilihan awakna mungkin rasa nindihan sobari. Dina pikiran sobari pastina jurig awewe nu cikeneh ngancam manehna rek nyekek tang tuna jurig di kuburan nu dipindahkeun. Peuting katilu mah sabada ngimpi didatangan jurig kuburan jeung ditindihan eureup-eureup. Parat sobari teu sare-sare deui nepi ka meletek panon poe. Pamajikanana oge hariwangan ari nempo nu sieun nepi ka ngihan maneh mah. Hartina nya salakina teh dijungjurigan ku kasieun, pikir pamajikanana. Matak peuting kaopat mah pamajikanana ngajak sobari mondok di imah indung bapakna. Kira ku sugan sobari dijungjurigan keneh, apan imahna pajauh. Tepungan deui ka itu ajenganana, caritakeun lalakon nu kaalaman ku ujangna, ceuk mitohana deui. Sobari unggeuk lalaunan najan katembong bangun nu teu purun. Dabongan boga dosa ngabohong ka ajenganana. Poe kalima karek sobari wani nepungan deui mama ajengan nu mindahkeun kuburan teh. Ajengan kalakaseuri ngadengi lalakon sobari teh. Jurig mah moal aya nu bungkeulekan. Dina bungkeulekanna oge pasti awakna sagede munding, uluna sagede hurang, alias dijenjeun jeung dibawaas ku urang-urang keneh, ceuk mama ajengan. Sobari ukur unggut-unggutan najan teu ngarti oge naon nu dicaritakeun ku mama ajengan. Eueuh jurig mah mun jin, setan jeung iblis loba, ceuk ajengan deui. Badina nu karanapan ku cep sobari mah cilaka ku pola sorangan. Ngompodna dibeakeun ku sorangan. Tong loba mikiran nu kararitu, anggur lobaan istighfar, lobaan zikir, lobaan maca Quran di imahna, jeung dijauhan jin kafir imahna, ceuk ajengan deui. Sobari unggut-unggutan. Rada kaharti ayeuna mah omongan mama ajengan teh. Keur nenangkeun pikiran jeung kasieun sobari mama ajengan tuluy macakeun doa kana cai nu aya dina botol. Kepret-kepretkeun ka juru imah, utamana ka tempat nu paroek jeung jarang kagiridig. Mun aya keneh nu nyingsieunan, isuk langsung diontrok ku mama ka imah, ceuk ajengan deui. Samemeh sobari pamit, najan era-era oge manehna tuluy nyarita ka ajengan. Mama patali sareng mindahkeun kuburan teh, kabungkur teh alesanna abdi bohong. Mohon eta oge bade ari ngaagengan bumi mah ngandu ka bade iraha kalaksanakeunana oge. Bung alasan utami mindahkeun kuburan teh kumargi sieun nataku ku eta kuburan abdi teh borangan pisan, pokna bari popoyong kodan. Tuh pan dijieun-jieun ku sorangan masalahna. Lantaran ngabohong jeung nyingkahan kasieun, kalah disingsieunan, bari disingsieunan oge ku pambola jeung kasieun sorangan. Nya teu nanaon, da ari sieun pisan nu nataku oge bisa jadi diwenangkeun pikeun mindahkeun kubur. Jeung komo apan boga niat rek ngagedean imah ka beulah dinyalin. Jadi teu nanaon. Geus tong loba mikiran kadinya, pan geus didoaan ayeuna mah, ceuk ajengan deui. Sanggeus ngamalkeun naon-naon nu ditepikeun ku ajengan, bener we teu sakara-kara. Eueuh deui kajadian naon di imah, sobari nu matak ngaganggu manehna. Berkah tina kajadian eta, sobari jadi remen dikir, ngaji jeung salat tahajud. Atuh imah nu katembong geueuman jeung camewek teh jadi hegar jeung tembong haneuteun. Cak sakitu ti sim kuring carita pondok horor basa Sunda Puriding Puringkak
nu judulna Mindahkeun Kuburan ku Trahayu. Mugia jantan hiburan kanggo urang sadayana. Hapunten bilih seueur kalepatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum sampurasun.